Janten lamun aya jalmi nu ngahina urang misalkeun, "Heh, monyet mamaneh ye puntennya rada kasar. Monyet mamaneh." Atuh tinggal jawab we ku urang teh. "Sanes abdi mah jalmi," kitunya. Beres teu Bu? Beres, henteu ribet. Aya pipasiaeun moal. Aya piamekeun moal. Cobi lamun ku urang ngomong naon maneh bieu? Teu sopan teuing, gelut jeung aing misalkeun. Tah eta mah pasti ribet ka dituna bahaya, pipasiaeun. "Monyet mamaneh sanes abdi mah jalmi. Assalamualaikum bari ngaleos teh kitu bunya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Puja sinarang puji eta sadaya kagungan Allah anu maha ngarungu, maha nyakseni, maha caket ka urang sadayana, anu parantos ngatur kana pertemuan urang sadayana, anu maparinan nikmat anu teu aya wates wangeunna kangge urang sadayana. Sinarang anu maha sabar sok sanaos kaayaan urang seueur midamel dosa sareng maksiat. Shalawat sinareng salam mugia kacurah limpahkeun ka junjunan alam Habibana wa Nabiyyanal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos maparin kaluhuran akhlak sinareng uswatun hasanah kangge urang sadayana, kanggo ngajantenkeun tolak ukur kahirupan urang sadayana pikeun ngaraih kabagjaan dunia akhirat. Amin Bu. Amin. Teu hilap ka para ahli wargina, para duriyahna, para sahabatna, tabiin tabiat atba'u tabiin, tug paraga dugikeun ka urang sadayana. Mugia urang sadayana kenging syafaat mantena jaga di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum ibu sadayana, sumangga urang lajengkeun deui pangaosan anu katunda nyaeta perkawis supados urang enteng, hampang, ringan dina mayunan pasoalan hirup. Ieu ilmu anu ti guru pribados teh anu diaoskeun ka ibu-ibu waktu sateu acan sasi saumnya Bu. Ieu teh ilmu tauhid Ibu, anu seueur dipaparinan ku pribados ku conto. Ameh naon? Ameh langkung kahartos deui sareng langkung yakin deui kana keagungan, kamurahan sareng kabageran Allah ka urang. Mohon da ngaos mah kedah dibagi-bagi. Aya nu ngabahas tata cara ibadah nyaeta fikihna sapertos anu ku haji kupun bapa pan eta teh fikih Ibu. Aya anu dikobong teh manahu sorobna, aya mantekna, bayan jeung sajabana. Aya oge bagian akidah akhlakna. Tahrupina pribados mah seueur ngaguar perkawis tauhid sareng akhlakna. Keun we da kedah dibagi-bagi ngaos mah. Supados komprehensif saur barudak mah, menyeluruh pemahaman urangna kana agamana. Praktek salat urang sae, tapi ngaos Quran masih kene awon, berarti kedah ngaos ilmu Al-Qur'anna. Ngaos Al-Quran jeung salatna sae ari nyarios supaya keneh matak nyirieun batur misalkeun. Oh berarti ilmu akhlakna kedah diaos. Tah aya tugas pribados diantawisna ngaos ilmu tauhid sareng akhlak. Mangga euih deui Bu kana bahasan urang, janten ilmu supados urang enteng dina mayunan sagala rupa masalah hirup teh kapungkur hiji urang teh kedah siap mental, siap ilmu dina mayunan anu cocok sareng anu teu cocok sareng kahoyong. Koncina urang siap. Anu kadua urang ridho. Hiji siap, dua ridho. Dimanakeun tos aya hasilna, tos katampi takdir Allahna kana diri urang kedah ridho. Ridho teh nampi. Eta hiji siap, dua ridho. Tah ayeuna bagian anu katilu. Anu katilu mah nyaeta ulah dihese-hese, ulah diri ribet. Uihan deui Bu, ulah dihese-hese, ulah diri ribet.
Sederhananya ieu teh bahasan teh. Ulah dihese-hese, ulah diriribet setiap urusan. Saur Kangjeng Rasul, yassiru wala tu'assir. Gampangkeun ulah dihese-hese. Basyiru bungahkeun wala tunafir. Ulah dijieun sieun. Ulah dibuat mencekam gitu bahasa Indonesia nana. Abdi kantos ngobrol sareng ibu-ibu anu aya di pasar. Ieu urang contohkeun deui nya Bu, ame kahartos. Saur pribados teh, ibu kumaha kaayaan icalan ayeuna nuju usum corona kieu? Saurna teh kieu, bayangkeun coba jang cenah kitu. Tuh udah cana naon kantos mencekam Bu, entos ngajak sangsara ka pribados teh kitu. Omset icalan nuju turun, mangkaning kontrakan kios teh bade ditarik ku nu gaduhna. Lamun kontrakan seep, kumaha cenah budak ibu mangkaning sarakola keneh, cicilan masih keneh aya, kiriritan masih keneh seueur. Nyata duka kumaha. Sur pribados teh emang kontrakan ibu seepna sabaraha lami deui Bu? 2 tahun deui jang. Eta pribados nyarios dina hate, kunaon kontrakan seepna 2 tahun deui sangsarana ti ayeuna. Sanu terang bulan payun ibu maot gitu ya. Nya gitu kan Bu? Data terang pan maot mah. Pan rugi. Seep kontrakan acan, sangsara ti ayeuna teras maot, rugi teu Bu? Tah urang mah sok ngarurumit nyalira, encana naon tos ngaririweuh pikiran ku nyalira gitu. Salah Bu, kedahna jalani heula we. Saur barudak mah nikmati heula. Teras lamun abi teu icalan deui di pasar, engkin rezeki abi kumaha? Cek eta si ibu teh. Aduh ibu, sahanu terang ibu engkin mah kenging kontrakan anu langkung strategis anu sae leuwih ti ayeuna. Atawa tos tiasa gaduh nyalira engkin mah kiosna. 2 tahun teh kan lami keneh atuh Bu. Nya cenah kumaha lamun teu aya kontrakan anu langkung sae ti ieu atawa anu teu aya ngontrakeun deui cenah kumaha rezeki abdi. Kata si ibu masih keneh riweuh nya cangcaya. Ibu, rezeki mah ti Allah. Emangna rezeki Allah teh terbatas jang anu dagang di pasar wae, jang anu panen wae, jang PNS wae, jang pagawe wae, jang kiai wae. Henteu Bu, teu terbatas kitu. Garong bangsat badag ge dicukupan ku Allah. Harirup we laras Bu. Eta garong bangsat badag sakitu anu dibendu dicukupan we ku Allah. Pirahku lamun urang saroleh tawakal ka Allah diantep ku Allah. Tah rada leung si ibu teh nya anu di pasar teh Bu dikitukeun. Tapi kan jang lamun teu dagang meureun moal aya penghasilan ibu teh. Ibu teu nanaon atuh teu aya penghasilan oge, nu penting di mana butuh sanes aya tapi cukup. Nya butuh 10.000 ari ayana 6.000 mah da teu cukup Bu. Matakna di mana butuh cukup. Nah, butuh jang nyakolakeun anak cukup, butuh jang mayar cicilan cukup jang babayarna, butuh jang meser angoan cukup artosna, butuh jang naik haji cukup biayana. Cenah si Ujang mah anger we da ari teu dagang mah kumaha atuh jang tuh. Tah si ibu masih can tenang Bu. Ya ibu, rezeki mah tos beres ku Allah dugi ka maot. Masih emut ibu kana pangaosan pribados anu harita geuningan. Pandina lebet patuangan ibu waktos urang janin rezeki aya teu Bu? Aya? Cukup teu? Cukup? Cukup. Saha anu nyaketan? Janin milari rezeki atawa rezeki nyampeurkeun janin? Rezeki nyampeurkeun janin. Ibu nuang peuteuh jengkol dorok-dok kerekek kasadayana dikeremus ku ibu. Diolah dina patuangan, numutkeun perintah Allah, lebet kana badan urang nuju janin teh melalui plasenta bayi ta kana udel kadinya. Beresnya Bu, beres. Teu aya robah salit oge tina posisi. 8 bulan ibu urang teh sampurna rezeki urang. Entos kitu lahir urang janten orok. Waktos urang orok rezekina aya teu Bu? Jawab Bu, desana jumahan aya? Aya. Cekap teu Bu? Cekap nya. Mana anu ngudag? Orok anu milari rezeki atawa rezeki anu nyamperkeun orok? Rezekinya yakin Bu? Yakin. Langsung ibu urang kapungkur ngaluarkeun cai susu. Ieu diulang-ulang teh Bu ameh leuwih yakin deui kitu. Da kantos ieu teh dia didugikeun. Tina cai susu jadi naon Bu? Jadi otot, jadi daging, jadi waos, jadi rambut leres. Eta tina cai susu. Tapi kumaha geuning aya ibu-ibu anu henteu ngaluarkeun cai susu meureun teu aya rezekina jang orok. Apan aya sapi ngaluarkeun cai susu. Leres ibu leres teu? Mana nu nyampeurkeun? Orok nu nyampeurkeun sapi atawa sapi nyampeurkeun orok?
sapi nyamperkeun orok nu moal aya. Jadi sanes sapi anu nyamperkeun orok, da orok mah teu perlu sapina, tapi perlu sanes susuna, cai susu. Pribados ameng ka Pangalengan Bu di Bandung, ka tempat sapi perah. Eta ningali sapi perah meni seueur pisan Bu, dugi karatusan. Cai susu kalintang seueurna. Sedengkeun masyarakat di Pangalengan salit Bu. Henteu saimbang antara cai susu anu seueur jeung kaayaan penduduk masyarakat di dinya. Bade dikumahakeun eta cai susu sapi Bu. Akhirna dikirim ka pelosok negeri nya, ka pelosok Nusantara. Orokna di Cikamarang. Bisa jadi sapina anu di Pangalengan tadi Bu. Demi Allah datang ka dieu Bu. Diperah ayeuna ku peternak, dibawa ka pabrik, diangkut ku kontainer, dibawa ka subgrosir, supermarket, dicanak ka warung pun bapak ka Cikamarang ka dieu. Dipeser ku ibu, canak ka dapur, asupkeun kana botol, kocek-kocek cep poe kana baham naon, kana baham bayi. Demi Allah dugi ka dieu hadirin. Dugi ibu, dugi ka dieu. Jadi we saageng-ageng kieu ayeuna tos senior jiga kieu. Pan eta teh tina cai susu. Bisa jadi tina cai susu anu di Pangalengan tadi. Kitu ibu jantan urang teh henteu kedah ringrang kana rezeki ti Allah teh. Tantos dikitukeun mah ngemplong we si ibu anu di pasar teh Bu. Nya cenah benernya jah. Cacakan orok janin encan bisa mikir, encan bisa gerak, disampeurkeun rezeki ku Allah. Piraku urang geus bisa gerak, loba mikir, teu bisa ngajemput rezeki Allah. Alhamdulillah Bu. Jadi langkung yakin jeung semangat deui kitu. Moda urang mah mikirna teh kana rezeki anu can aya kitu nya Bu. Ari ayeuna aya acuk aya naon pan di bumi sok tara disukuran urang. Cabi pribados naros ulang deui ya Bu. Pribados kantos naros ka ibunya. Ieu konsep rezeki supaya leuwih yakin. Ari ibu tos tuang teu acan ayeuna. Teu acan teu nya. Kan abdi teh teu naros tuang isuk, tuang siang, tuang wengi henteu Bu. Atos tuang teu acang ibu ayeuna. Teu acan ari ayeuna mah. Ari ibu atos tuang teu acan. Atosnya ulah mikir anu teu acan wae, pan urang mah mikir anu teu acan aya. Nya pribados kantos naros ka barudak sakola. Abdi naros pasti siang ka barudak teh. Dak entos tuang teu acan. Encan cenah kitu jawabanna. Ningang ka poe naros deui. Barudak tos tuang teu acan. Encan cenah kitu. Ningang ka poe katilu poena naros deui pribados teh Bu. Barudak tos tuang teu acan. Pasti siang eta narosna teh. Tu acan. Tilu poe teu ngaku-ngaku eta barudak. Dasar kupur nikmat cek pribados teh. Anu dipikirna teh anu can aya Bu. Ari salama ieu urang cacamuilan barang tuang katuangan teu di aku. Teu disukuran Allahu Akbar. Tingali ibu nalika urang tuang sabaraha lengkah urang muru tuangeun jeung sabaraha lengkah tuangeun muru ka urang. Salaresna mah tebih ibu lengkah urang milari tuangeun jeung lengkah tuangeun muru ka urang tebih. Urang mah sabaraha hiji 2 3 paling oge. Tuangeun mah ribuan muru ka urangna teh. Leres teh Bu? Nya apan ku pribados kantos dicontohkeun samal geuningan. Samal teh pan kaemaman pangmewahna salam dunia Bu. Luar biasa pan ngumpulkeun bahanana ge sanes. Tarasina ti mana? Tina hurangna laut mana? Laut ti ditu dugi ka dieu. Uyahna ti mana? Ti laut itu cenah dugi ka dieu. Encan asemna ti gunung itu, cabena ti salabintana, ti kaduk puguh ti ditu. Teras naon deui jeruk nipisna, tomatna, wah ti gunung itu ngumpul ka dieu. Nya sacoet teh dinya. Coba urang upami milari hiji-hiji Bu. Ira urang arek tuangna leres teh Bu. Kaburu maot meureun urang di jalan ge nya milari eta tuangan hiji-hiji Gusti. Urang nuang telur ceplok. Coba upami urang neangan nyalira kudu kumaha urang ngalacak hayam anu nuju hamil nya Bu. Kumaha urang terang atau waktu keluar atau encan gitu. Can kudu izin ka caroge hayam. Janten ayeuna mah intina tenang we Bu kana rezeki Allah mah kitu nya. Dugi ka iraha eta rezeki teh. Dugi ka maot Bu. Pokona urang maot namanya rezeki seet gitu Masih aya mah umurna mah kapaksa ibu teh terus dirijikian ku Allah. Saur Kanjeng Rasul pan kieu, lan tamutu nafsun qabla antas takmil rizqoha wajalaha. Anu hartosna
moal dimaotkeun hiji makhluk saacan disampurnakeun rizkina jeung umurna. Jadi urang tentos disampurnakeun rizki sareng umur teh. Dugi ka irah eta rizki urang teh. Dugi ka maot. Tos seep we kontrak urang, umur urang. Neme seep rezekina kitu. Makana ulah cangcaya. Nya urang dibuktoskeun deui ya dina conto. Upami ibu panjang umur bari katos jompo. Misalkeun ieu mah, ibu bade ka pawon, pan bade mapah teh tos hese ari tos jompo mah nya. Rerencodan bade ka mana atuh emak saur incu teh, bade ka pawon cenah jang, bade nyanak tuangeun emak teh pan mapahna tos hese calik we mamah calik wios ku abi pangyanakeun tuh bu lamun sampean tos teu tiasa mapah tuangeun anu datang ka urang laras bu. Hatur nuhun ujang incu teh meuni soleh ceuk emak teh kitu bari ngahuapkeun eta tuangeun kana baham dan tos jompo tos ngagalelitir pananganna ngahuapkeun kana baham kalah kana cepil cenah ka dieu. Emak geuningan panangan emak teh tos hese tur incu teh bu entos we disuapan ku abdi tuh bu lamun ieu panangan tos teu tiasa nganteurkeun tuangeun kana baham dijamin aya nu ngalebetkeun kana baham laras kitu bu laras pas nyapek cenah nya ai lami-lami kak cenah kitu kunaon emak teh hese nelen cenah ujang cenah hese upami baham tos teu fungsi teu tiasa nelen impus bu lebet impus kunaon sababna sabab masih aya keneh umurna lebet eta impus lebet da aya keneh umur tah upami tos ajalna datang tos waktuna seep ma cek incuna teh digebi-gebi oh ya gue sadayana beres rezekina seep dibuka impusna kitu bu matakna tenang ibu tenang anu teu kaalaparena panen gagal anu rugi anu pensiun anu katipu anu kaleungitan tenang we dan tos aya di rejekian ku Allah gitu apan eta aset motor tanah lomari emas imah baju anu numpuk parabot anu numpuk naon atuh nah betara disyukuran apan urang teh baheula teh teu salamar-salamar acan lain surjang asa dina ceramahna urang teh baheula teh teu salamar-lamar acan lahir ke alam dunia teh nah ayeuna aset loba gara-gara gagal panen sasakali gara-gara rugi dagang sasakali nah jadi ngarasa asa titik berk padahal salaresna ibu makin urang sepuh teh salaresna mah makin saalit rezeki urang teh bu kapungkur urang keur teu acan seueur artos nuju ngora panuju ngora mah can seueur artos bunya apan barang tuang urang teh sumabreg bu sakadaekna leres aya cabe aya jengkol peuteuy terus naon deui cerme kadongdong aya es anu teu as dikerekeban we bunya jeung sajabana asup sadayana teu asup padahal eta teh can seueur artos leres teu da ngora keneh ayeuna ibu atau senior sapertos kieu henteu kurang ku harta imah aya tanah aya tapi barang tuang pan urang mah tos saalit ayeuna bunya kudu bari diatur sagala nuang cabe panas angen gitu nuang nangka karasa aduh cenah cangkeng ieu nuang duren aduh cenah ieu tuur asam urat naik nuang daging doma aduh cenah ieu punuk ngagenuk kolesterol naik sami bu sararea kitu anu tos senior mah nya matakna tenang we bunya aya rezeki mati Allah tah bu entos dikitukeun mah ku pribados teh hampang we katengalina si ibu anu di pasar tadi da yakin meureun ayeuna mah kitu nya tapi cenah jang kumaha lamun teu jadi pedagang mah da abi teh moal dihargaan lah pan ti ayeuna ge urang teh teu aya hargaan lain ibu urang dihargaan ku batur teh urang dihargaan ku jalmi teh lain gara-gara urang hebat bu sanes gara-gara urang sae keren gitu sanes urang dihargaan ku batur teh naon cobi bu sabab Allah nutupan aib dosa kakurang jeung kasalah urang contoh ya bu aya pajabat misalkannya sadayana ngahormat ngagebrul darah ratang boleh kerkeun we aibna teh jeung kasalahanana ku Allah tertangkap basah oleh KPK sedang korupsi jeung selingkuh misalkeun naudzubillah masih keneh aya nu ngahormat teu ka eta pajabat moal aya bu moal aya
pada ngantep nu puguh mah aing geus cilaka malaras Bu. Jadi lamun ibu ayeuna dihormat, dihargaan ku jalmi, disegani, lain gara-gara ibu hebat, lain gara-gara orang sukses. Eta teh gara-gara Allah nutupan aib jeung kasalahan dosa urang. Sok we urang kanyahoan we dosa urang. Sok goreng ka batur naon we misalkeun. Da atuh urang teh jadi runtag nya darajat teh kitu. Tah tos beuki beres Bu eta si ibu pasar teh nya. Ajang kumaha lamun engke abdi cenah pas teu dagang deui. Cicilan abdi pan seueur cenah teu kabayar. Gampang ibu hoyong teu gaduh cicilan. Jual Bu, cicilan ibu nu aya ayeuna jual we. Beres teu? Beres. Ulah ayeuna seueur cicilan demi gaya, ulah seueur gaya demi cicilan. Nya sugan anu muji ka ibu teh. Contoh ibu misalkeun nganyuk tas Bu, nyicilna 36 bulan. Terus we anu muji ka ibu. Aduh cenah ieu tasna meuni sae, pernah ngabantu teu eta nyicilna ka ibu? Henteu Bu. Ibu we anu eungapna mamayar nanya. Sabab gegetna kana eta tas teh paling 2 minggu. Da kitu sifat dunia mapan babari bosen gitu. Jadi teu kabayar mah ibu, cicilan ibu, ical we barangna, lunasan we beresnya. Beres. Jadi ulah ngahese-hese diri. Terus cenah kumaha jang upami aya jalmi anu ngahina? Atuh teu naon ibu, lamun aya jalmi anu ngahina. Nabi oge anu mulya aya anu ngahin. Aya anu ngahina, bahkan di roga hala eta Kanjeng Nabi teh. Piraku orang anu hina asli teu aya nu ngahinanya. Aya jalmi ngahina urang misalkeun. Keun eta mah da urusan baha manehna nya. Urusan dosa manehna. Urusan urang mah kumaha carana urang ngagaduhan sikap anu sae ka jalmi anu teresep ka urang. Urusan urang mah nya eta ulah ngahina batur sakitu we. Ulah saruana urusan urang. Sabab eta dosa Bu. Cobi pilih salah sahiji Bu, mending kacopetan mending nyopet ibu. Mending kacopetan mending nyopet. Aduh mending soleh teuing, mending kacopetan cenah abdi. Si ibu mending soleh teuing. Di piwarang milih teh mending kacopetan. Atuh mending teu dua-duana atuh Bu. Punten Bu ieu abdi anu salahnya salah maparin pertarosan. Mana musibah anu ngabahayakeun hirup urang? Kacopetan atawa nyopet? Katipu atawa nipu? Musibah anu paling ngabahayakeun hirup urang? Katipu atawa nipu? Ka atawa ni? Nipu Bu. Nipu anu paling bahaya mah. Lamun urang katipu bisa jadi eta murulukeun kana dosa urang. Bisa jadi ngabersihkeun kana harta bisa jadi ngangkat kana harkat darajat diri urang. Lamun leres jeung saya sikapna. Lamun nipu, ieu lamun lamun nipu mah tos pasti urang teh dosa, tos pasti urang teh jahat. Sok sanajan nipuna bari sopan misalkan. Nya da tukang tipu mah sok sopan biasana oge gitu. Jadi ulah sieun ku jalmi anu awon ka urang. Anu bahaya mah urang ngadamel kaawonan ka batur eta nu bahayana mah Bu. Janten lamun aya jalmi nu ngahina urang misalkeun, "Heh, monyet mamaneh ieu punten nya rada kasar. Monyet mamaneh." Atuh tinggal jawab we ku urang teh. "Sanes abdi mah jalmi," kitu nya. Beres teu Bu? Beres, henteu ribet. Aya pipasyaeun moal. Aya piamekeun moal. Cobi lamun ku urang ngomong naon maneh bieu? Teu sopan teuing, gelut jeung aing misalkeun. Tah eta mah pasti ribet ka dituna bahaya, pipasyaeun. Monyet mamaneh sanes abdi mah jalmi, assalamualaikum bari ngaleos teh kitu bunya. Kitu lamun aya nu jalmi nu ngahina teh. Keun ulah saruana. Ulah ditanggapi. Sabab engke jadi nyeri hate. Aya kitu mah tos sanes abdi mah jalmi, assalamualaikum kitu nya. Jadi pendek carita Ibu, ulah didamel ribet yassiru wala tu'assir. Suruh Kanjeng Rasul yassiru wala tu'assir. Ulah didamel ribet. Contoh deh hiji deh ya. Ibu menuju bade ka Cinageun jeung bapak misalkeun nya. Des ban motor teh bitu. Kedah kumaha? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta ucapkeun. Pan eta teh musibah. Di mana musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ari si bapak kaleresan kurang sabar. Bu, ban motor geuning bitu cenah ieu urang. Kumaha saur ibu? Nya bapak, sadayana ge aya waktosna. Saur ibu teh kitu atuh. Kunaon nya Bu, ban urang anu bitu? Apan motor teh seueur.
aya motor batur, aya motor Mang Asnaib, motor Mang Duk-Duk jeung sajabana misalkan, aya motor Mang Entang, Mang Ucu jeung sajabana, ban motor urang anu bitu ceuk bapak teh. Geus mulai aral kitu tah si bapana. Kumaha sor ibu? Jawab budayana mah tos ngaos ieu. Artina bapak, ieu teh aya rezeki tukang tamal ban dina dompet urang. Aduh, raoseun teu Bu? Raoseun. Apan rezeki kedah pinah-pinah kitu bunya. Tapi kan ieu masih jauh keneh Bu ceuk bapak teh kitu. Nya artina Allah teh hoyongeun supaya urang teh olahraga sur ibu teh kitu. Ameh urang teh sehat bapak, ameh bapak jeung ibu teh ameh langsing. Nya kitu, nya. Apanan anu sehat anu langsing mah kudu seueur kaluar kesah ceuk ibu teh. Kalori jeung lemak tubuh teh kabakar tah eta. Nya kitu ceuk bapak teh, hayu atuh. Sok cenah ibu naik kana motor, cenah keun bapak nu ngadorong. Tuh nya. Jadi sumangat punya. Nya kabita kubanding ku hayang langsing meureun. Nya simpel Bu, simpel teu? Simpel, sederhana teu? Sederhana, urusan beres teu? Beres Bu. Jadi pokoknya orang teh sederhanakeun setiap urusan ulah diribet-ribet. Yassiru wala tu'as. Pilari pelajaranana, pilar hikmahna insyaallah ringan jeung hampang ieu hirup teh kitu. Ieu anu katilu nyaeta nyederhanakeun masalah teu dihese-hese da urang mah can naon pan geus aduh cenah ieu kumaha tah eta pasti hese ka dituna. Hiji wihan deui Bu, hiji urang teh siap mayunan anu cocok sareng anu teu cocok. Koncina siap, samemehna naon teh siap. Lamun mikir hiji perkara teh siap mayunan cocokna sareng anu teu cocokna. Anu kadua dimanakeun urang tos nampi takdirna urang kedah ridho. Hiji siap, dua ridho. Anu katilu sederhanakeun setiap masalah ulah diriribet, ulah disusah-susah. Ibu salaresna ilmu ieu teh aya 2 poin deui, 2 kali 5 salaresna mah kitu. Keun insyaallah urang lajengkeun dina waktos anu sanes. Mugia urang dipaparinan yuswa sareng kasehatan kanggo neraskeun hanca pangaosan urang ieu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu tiasa kadugikeun, hapunten tina rupi-rupi kalepatanana. Laresna eta hidayah ti Allah, lepatna murni kabodohan pribados. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.